Aduh anjing lapar teu kuat. Hayang baso di sanguan. Jebak karak johor. Es jeruk sagalon nasi padang sapanci ge beak ku aing enak keneh. Es ya istighfar anjing ulah mokel. Atuh aing geus lapar mah. Batal we geus batal. Mumpung usah saha geura indit ditu maneh ka warteg geura. Duh aing teu kuat lah aing geus mendingan ka warung aing lah meuli sangu. Panas atuh cuacana ge ieu mah. Ampura guys ya mah. Sia naon? Main batal-batal wae kedeung heula. Nyaah sia teh ulah batal. Bisi teu dibere THR sia mun puasa teu full mah ngabejaan we aing mah. Aduh aing sasarangeuk tapi na. Ning sare we lah aing nyaah anjing geus budak orok wae aing botol johor kieu. Mending sare aing ke hudang sare ngabuburit karang. Sia lama-lama teuing rek naon sare mending pugu batal seubeung meureun beuteung. Huduh aing asa risih amat di mah. Mun aing nu ngabisik-bisik kana aing. Mending samper we si ajo mabar-mabar aing. Kelanan aing kudu batal ngadenge kana jurig mah. Aing Jarot punya banyak cara dong supaya kuat tikeun ka waktuna buka. Tak kitu sia mah pinter aya mah. Pan eta geus gede meureunan. Piraku kudu buka keneh wae. Kuatan geuning sia tah mah geus digoda ge ku aing. Salut aing eleh hiji aing ngaku aing eta mah. Heuh Jo, cek aing ge ngeunah nasi padang di dinya mah. Kajeun lah dipangmelikeun ku aing asal aing aya batur we aing.